Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya. Patepang deui sareng Tata dan Nami Harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Dirawu Kelong karya Ahmad Bakri. Mangga baraya wilujeng ngadangukeun. Lembur ngadak-ngadak jadi haneuteun. Dasa sarina mah rajin aya hegar-hegar meusan dina poe Salasa. Semet lohor kaburitnakeun bubuhan kajugjug ku norek malasar ti mana mendi. Malah mun pareng hade sorena make sok aya doger ngadon mamarung ngageder nepi ka tengah peuting. Rada wae nyenghap meusan rarasaan teh teu asa disikluk teuing. Jelema tungkeb lalajo barudak bujang mijah paroyal-royal ngawowoy bebene niir kurupuk mungkus tahu cimenga nu ngadarungkuk sagede-gede asahan mincuk empal naon ku hanteu sarupaning jajanan alam harita. Tengah peuting bubar urut tadi ramena jadi combrek poek tinggal anjing ting aringus nyusud hanyir lebah urut tukang bebecek silih segag silih rengan. Iwal ti eta mah paralun taya di nu kadenge ari lain sora beuk mah nu matuh dina kadongdong kahot tukangeun kawadanaan. Sakitu-kituna manggih deui hegar teh engke we Salasa deui. Ari ieu jumaah ereng-erengan barudak Rabu ka alun-alun ngarogrog nu nyieun panggung. Alun-alun sabelah dikeput ku bilik aya Istanbul ngamen ti kota cenah. Babakuna barudak bujang nu kacidagiakna teh atoh aya pangbeberah ngagarimbung handapeun tangkal caringin kurung bari recok ngawarangkong. Istanbul ti mana nya euy? Cek si Aming. Di Bandung, tembal si Endot. Sing bener sia ngomong teh maknya jauh-jauh ti Bandung losos ka dieu paling ge ti ditu lah ti awi pari. Ari kitu pedah we bareto dewek ngadon huripan di ditu aya nu kieu di alun-alun awi pari. Pan heueuh nu ieu keur meneran ngamen di ditu jolna ka dieu mah ti Banjar nya Jang. Heueuh tembal Jang Eyo resep teh geura euy maenna barisa jaba geulis. Angos di panggungna mah mani amucu dedeulean teh Miss Dedeh cenah ngaranna teh. Awewe wungkul nu marena teh campur we deuleu awewe lalaki manasina di Mekkah teu meunang pacorok. Teu pugu ujang mah keur nyaritakeun Istanbul bet los-los ka Mekkah karasepnya lalakina. Lalakina onaman rek kasep rokereng patut ge paduli teuing. Bagian batur ieu nu kitu mah bagian awewe, dewek mah nu di deuleu teh awewena wae. Geulis mana cing Miss Dedeh jeung Nyi Eja. Nyi Eja mana? Bentang wayang wong teh geuning. Deng utun Nyi Eja mah tai kukuna atuh dibanding ke jeung Miss Dedeh mah gerang ke tenjok ku si laing. Tah dengekeun utun tong wani-wani lalajo sia bisi kalenger. Kakara ku Eja geus teu asup orog-orog acan. Komo engke ku ieu saha teh geuning? Tah heueuh ku Miss Dedeh. Si utun kalamas kalemes pada jeung seurikeun. Mata karunya si utun mah hanas duit kolot beak dipake ngalungan hari taeun kop ku si kicaunya euy. Sabar aja cenah karoron cadana si kicau teh harita. Nyao tapi teu panasaran cenah geus ledug ieu. Di mana nya mondokna Miss Dedeh teh? Kulem kitu dusun kanu geulis mah. Wah, nu geulis gesok ngadadir. Di warung Mang Adhani tong dipikiran da moal beunang janelana ge disarigsigan. Urang jarajan we yuk ka ditu sugan we ka tembong. Aya duitna di dinya. Ayo we lah. Loba teuing omong ku Jang Eyo we urang mah. Keur naon boga dunungannya Jang? Cungur sia. Jang Eyo bari nguliat nangtung bring we muru ka warung Adhani. Peuting isukna lalajo tungkeb alun-alun caang mabra ku lampu kompa sababaraha hiji. Nu dagang leber kaburuan masikit jeung kawadanaan cemporna raang kawas Damar Sewu. Sora jelema seah teu puguh dengekeunana. Barudak nombong olok duit reuteum dina dahan caringin kurung teu beudang dicarek. Upas Marta awong-awongan itah turun teh palias teh nu gagugu. Nu hayang paheula-heula asup teu kaampeuh. Tukang karcis ripuh kakurangan leungeun. Loba budak ceurik kepencet indung nanti popolotot kanu nyedekeun. Lebe turun ti masigit bari ku kulutus pedah gamparanana leungit sabelah. Taksiran mah katukar toker kudu ngaliwud lebah dinya. Mangkeluk sakieu ngaleuyana nu salat mah aing we kadua merbot. Cenah bari ngingkud di gamparan sabelah. Para neraka malulu diajak bener teh hese beleket teu cara kana pimaasyateun. Geuning ingkut nyeri sampean abah. Cek si Adun nu keur nagog hareupeun nu dagang suuk.
Congur sia. Cenah bari noyod teu ngaliek-liek acan. Beuki peuting nu lalaju kawas nu karanjingan, nu surak, nu ting saruwi teu kendat. Tengah peuting bubar baralik bari recok, nu ngabahas lalakon, nu kayung-yun ku bodorna. Barudak bujang mah merebutkeun Miss Dedeh, pada ngakukeun ti kaanggangan da jinis nama teu nyaho-nyaho. Poe kaopatna ramena geus lain deui. Keur mah eukeur poe eta mah usum rame ti baretona. Kajugjuguna rek malasar tea, katambah-tambah ayeuna mah nu rek baralanjag ge anu ngadon mondok, sapusan sapisan hayang ngebuktikeun beja. Ti lohor keneh alun-alun geus kawas pasar, nu sasari dadasar di pasar oge harita mah parindah kadinya, ngadeuketan lalajoaneun. Jelema ting alabring balawiri ka ditu ka dieu badis we di kota gede. Barudak ngora ting lalimbung bangun karenyeng hayang age-age peuting. Age-age lalajo deui mangkaning lalajo petingan nyida simah. Teu kuhan teu wanci sareupna pisan harita teh. Mimitina ting raringeuh nyeung upas jeung ponggawa desa ting garidig bangun aya reuweuh-reuweuh. Mimiti aya nu silih tanya, teu lila gidig deui saurang ti warung adhan nikakalerkeun. Ditaranya teu puguh tembalna ngan rusuh wae cenah. Dipargat dilelekan ari pok teh. Miss Dedeh leungit tembalna bari ngadudud wae teu eureun-eureun acan. Sakur nu ngadengi ngajenghok silih teuteup piomongin bangun melag kapegat ku banget kaget. Mimitina saurang gogodeg geus kitu breng sararea ting ari gegawas nu dikir, tuluyna mah nu istighfar, ting naraha ting gareuning kumaha ondam nu kaget tea wae ari kitu tea mah. Durug-dug saurang udag nu tadi mawa beja. Kaheula Kang, leungitna teh leungit ka mana? Puguh leosna mah lain leungit atuh, cek nu ditanya ngalieg sagedeung gidig di gagancangan. Ari ayeuna rek ka mana? Ka Bayuda, rek naon? Nu ditanya teu nembal boseneun. Teu lila geus balik deui ngiringkeun Payuda tokroh-tokroh kundang iteuk. Bring jelema teh naluturkeun panasaran hayang nyaho. Srog ka warung adhani, kakaroge ngarong heap lebah lawang nu ngangkir geus hariweus-weus. Kaheula ujang abah rek diuk heula. Cek Payuda. Gek dina sisi lawang tengah didinya dipernahkeunana. Jelema pinuh ka tengah-tengah imah dan nyaeta melempasar tea, turug-turug dipake ngancrek rombongan Istanbul. Pok nu tadi hariweus-weus teh nyarita, pun bojo teu aya. Saha bojo teh? Miss Dedeh. Cek nu ditanya bangun kasima. Ka mana cenah? Nyaeta duka teu anu terang. Nah atuh lain ditareangan. Di pilarian kemana-mana weleh teu aya raratana. Canggem nu kagungan bumi kedah muntang ka abah nedak kamandang wae abdi teh. Angot abah mah teu wawuh-wawuh acan, rupana ge teu nyaho da taralajo, nu sok main tunil teh lain. Maksad teh hoyong dipangimpleungkeun sahanteuna da abah menu nyepeng dangiang di dieu. Payuda ngahulang menang sajongjongan bari neuteub kana beungeut nu ngangkir. Kumaha asal muasalna? Cenah. Tabu opat mios ka cai sorangan. Dugi kameh sareupna amleng teu dongkap. Disusul ka sumur Cipeti Parantina, aya andukna we nyampak tuhur keneh. Di pilarian ditataroskeun luput teu aya raratanana, nyanggakeun we ka abah. Nyanggakeun naonana? Semun eta ngimplengna maksad abdi teh, cek salaki Miss Dedeh. Payuda ngahulang deui, bade nganggo menyan abah, cek adahani nu boga warung. Menyan keur naon? Pilih we. Antong teuing. Cenah leng deui menang sajongjongan. Kieu ujang taksiran abah mah. Leng deui ngahuleng. Salaki Miss Dedeh ngesod ngadeuketan. Heula. Percanten ka abah ujang teh. Percanten pisan. Nuhun. Tah, di dieu salosna mah aya dangiang anu ngageugeuh kakasihna Nyai Mas Kenting Manik. Ari panglinggihanana didinya dina caringin kurung tengah alun-alun. Panakawanana nu ngaran Ki Galingging di ditu tumatuhna teh dina dapuran honje tukangeun kawadanan. Cek urang dapuran honje soteh da kuno kawenehan maka tembongna teh teu beda ti imah urang, pantes keur pamatuhan bangsa Pawongan. Sumuhun kumaha terasna? Unggal salasa kaliwon jeung Jumaah kaliwon dangiang teh Nyai Mas Kenting Manik tea sok ngadon siram ka jamban panyipuhan, aya ka Sumur Cibodas atawa ka Sumur Cipeti.
Ari ayeuna salasa naon Adhani? Keh heula cek Adhani bari milang Ramo. Kaliwon abah salasa kaliwon. Tuh, daknya masalah kapabag dangiyang. Salaki Miss Dedeh beki pias ngadenge carita payuda teh. Awakna rampoh poe taya tangan pengawasa. Coba we geura susul kaditu kapan usanana sugan we dicanda kadinya. Kemana abah? Kapan usan di kawung haji ungga atas ngebak dangiyang teh sok ngadon nuus di dinya. Gerembel nenusaan dina teleng sawah lebah nu ngaranca. Tah Ki Adhani tanyahoan. Salaki Miss Dedeh ngareret ka Adhani. Kumaha Kang? Kumaha upami urang bujang kaditu? Adhani melengek telemek teu nyarek. Nyuhun kejejeran wae abdi mah teu terang lebah-lebahna. Lah, teu wantun akang mah sieun kumaha onam. Abah we atuh anu uning ngaratanana ulah ka pamangsepuheun. Pugu abah teh keur teu bati ngarareunah, ongkoh teu paya kulentah abah mah. Pan kudu ngecebur mentas cai ka ditu teh. Kumaha atuh ayeuna abdi? Cek salaki Miss Dedeh ngelengis deket-deket kana ceurik. Isuk we atuh da moal aya nu ludeung ayeuna mah, cek saurang ti bibir hawu. Tah kitu we atuh, ulah dianggo salempang ka bina-bina teuing. Dan nu parantos-parantos ge sok kapendak deui, cek payuda. Cep sararea jempe taya nu lemek. Seahna sora jelema di alun-alun kadenge ka warung di barung kuno ting corowok jeung ting saruit. Keur kitu torojol aya jelema rusuhan. Kang Danu, mana Kang Danu? Ieu aya naon? Cek salaki Miss Dedeh. Kumaha ieu teh teraskeun tong, itu jelema teu kaampeuh. Geus ngajual karcis? Teu acan. Teruskeun. Ari etanana kusaha? Ganti ku Imas. Leos deui nu dititah teh rusuhan. Teu lila kadenge barudak bujang ting jorowok di jalan. Tulus euy, tulus. Nya euy, nya. Sahasri panggungna. Miss Ijot asuhan Bah Wilastra. Cungur sia heuai teh dapon wae. Heueuh meunang hajang lulungsur ti Cibeureum keur batur-baturna sareuri. Danu salaki Miss Dedeh cameot we teu lemek teu nyarek meunang sababaraha jongjongan. Ngaleueut atuh ujang, cek Adhani. Danu ngarenca gawas kagebah. Paparinci tiis nyai. Si Asih purah laladen di warung nyicikeun cai tina kendi selenteng nanggeui gelas. Pelebah glodog ari jenghok teh terus ngajanteng. Panonna buringas leungeun ngadegdeg, gelas murag caina manjur kanu diuk lebah dinya. Kunaon nyaneh teh Asih digawe teh lalawara pisan, cek Adhani. Panon si Asih beki giras leungeunna sabelah nulak cangkeng, sabelah denying satkeun samping semetuur. Celeuweung teh sorana robah beda ti sasari. Cungur sia teu nyaho sia ka aing. Nyalutak sia. Nu dareukeut meled sarieun Adhani ngesod mundur. Kacalikan eta mah enggal ditawa abah, cek saurang. Saha ieu nu sumping teh? Cek payuda bari deku rengkuh. Kami kenting manik teu suka dilelengkahan dileuweuhi. Saha nu ngalalangkungan teh? Cek payuda. Bebengok si eta si naon geuning Adhani. Sorana ngadegdeg. Heueuh gumeulis pika sebeleut diinjem ku kami saminggu rek diwarah. Ati-ati mun diteangan ku kami moal dibikeun ka harti. Kahartos. Geuning sia teu nawaran nginum-nginum acan Adhani. Palai ngaleueut naon dangyang teh, cek Adhani bari ngareret ka payuda. Bade ngaleueut kopi. Cungur sia kami mah teu beuki kopi, hayang Cikembang. Geuwat ngala kembang ros kaditu kaburuan agen jaja, cek bojo Adhani ka anakna. Nu dititah geuwat lumpat teu lila geus jol deui mawa kembang rosa canggeum. Ku indungna diwadahan kana pinggan bodas. Cur dicaian tina kendi song diasongkeun ka payuda. Mangga ieu dileueut dangyang, cek payuda bari deku. Leguk Nyai Mas Kenting Manik. Nyata si Asih teh buktina mah ngaleueut. Cai sampingan teh kari kembang na wungkul. Kalemes, belehem, gek si Asih diuk dina golodog. Darat reret kanu ngarogrog. Asih, geus eling nyaneh teh, cek Adhani. Eling emang da kuring mah teu kuah kieu. Tembana leos kadeukeut kuah.
Nakumanya eta teh cek saurang. Naon teh cek baturna. Eta tadi saur Dangiang pajar ngarelengkahan ngeleuwihi. Nyao kumaha eta teh Abah? Pan kieu geura sajarahna teh. Nyai Mas Kenting Manik teh putra Sang Hyang Jayengwana nu gageugeut di Kiara Payung. Hiji mangsa rek direndengkeun ka Hyang Marajalela putra Hyang Maraja Sakti nu gageugeut di Wangun. Poean ngaleunggeuh pisan geus seserahanna naon. Tatabuhan geus ngageder di unggah balandongan. Darea atuh balandonganna teh dibacasarkeun di mana-mana. Eta geta dapuran awi di hulu lembur pangrumasan urut balandongan cenah bejana. Teu kuhan teu Hyang Marajalela ngahuntet dekersa digedengkeun jeung pigeurehaeun manah ngaleok kabengbat ku raina nu jenengan Nyai Mas Gilang Manik. Atuh lain di kieuna ewedna manah sepuh ti dua pihakanana. Janggilek teh Nyai Mas Kenting Manik manah panas lir direrab lara wirang taya hinggana. Gilang kitu teu bisa kumaha rumos katitih ku Sang Rai. Gejlig lungsur ti balandongan angkat ngetan kadua pangasuh kadeuheus. Ki Galingging teh bumen-bumen di dieu tug nepi ka kiwari. Ti harita manahna ceuceub kanu geulis asa katindih kaleuwihi. Kitu tah nu matak pantes mun aya nu geulis ka bendon teh. Brai pantomuka. Kang Danu itu aya naon eje? Geuning maneh ka dieu saha di ditu nu jaga lawang? Cek Danu ka pagawena. Aya udung Kang abdi jurung ka dieu. Kusaha? Itu aya nu hoyong nyarios cenah sareng Akang. Saha? Lain cenah ka dieu atuh. Itu di jalan hoyong di ditu wae cenah. Cikan atuh tepungan Jang Danu sugan we mau beja eta teh cek Adhani. Danu rada hemar-hemir. Moal kumaonam kitu. Boa utusan ti ditu. Ki Galingging piraku sugan dan lembut mah ari sumping teh sok nyurup carata digeuning kasih asih cek Payuda. Danu ngoleset bijil dituturkeun ku Eje nyamperkeun nu ngadaguan di jalan aya limaan di Hararudum. Bade aya pikersae naon? Aya picarioseun? Saha teh ayi teh nya? Abdi eyo dupi Miss Dedeh teh tuang rai. Sumuhun ari kitu aya kapendak ku ayi. Henteu ari kapendak mah mengukur katinggal. Kumaha teu naon hirup keneh kitu. Kantenan we mangga we urang teang ka ditu. Teang ayeuna kenging kitu. Na teu kenging kusaha cek Jang Eyo ngaranjug kaget. Tadi saur Dangiang ditambut saminggu ulah diteangan. Kutan aya Dangiang ti mana? Nyurup ka asih bade gawarung Kang Adhani. Jang Eyo unggek-unggekan tuluy sirih reret jeung baturna. Dupi Akang nyaah ka tuang rai pokna deui. Aduh kantenan. Mangga aturang teang sareng abdinya nanging kedah nyandak rencang aya. Mangga atuh urang nyamper agen jaja sareng lurah sidang ngarantosan di ditu di pengkolan. Bring arindit Eyo jeung baturna opatan Danu diiringkeun ku Eje. Kaditu teh urang teh ka mana geuning ka Kawung Haji? Cek Danu bari lempang. Bade naon ka Kawung Haji? Cek Jang Eyo seuri koning. Tuturkeun we abdi tu geuning aya nu ngarantosan. Geuning lila cek Upas Jaja. Pan ieu Kang Danu kaleket pisan. Tadi namarek diantep we cenah saminggu sina jadi parab kelong. Tembal Jang Eyo tuluy nyarita kanuduaan. Nu di bejaan teu ngaromong nanaon ngan gerogodeg we tuluy nareuteup ka Danu bangun nu karunyaeun pisan. Bring de arindit sajajalan tae nu lemek. Disasak Sang Hyang bengkol ngencak mapae darmaga walungan. Sakapeung-kabeungeun kudu nyuai-nyuaikeun daun kaso nu ngaroyom kana jajalaneun da pinuh ku dapuran kaso. Pantes keur panonoban orai sanca. Beulah kenca sawah upluk aplak satungtung deuleu. Cek urang dinya nu nyahoeun sawah soteh. Da ku semah mah moal teu disangka situ Hyang. Da taya paresa dapur-dapur acan ngaplak cai we bubuhan keur usum rendeng. Ti peuting mah katembongna ngajumbleng semu hideung pika keungeun. Tu itu Kawung Haji teh Kang. Cek Jang Eyo bari nunjuk ka tengah. Tu geuning tembong lapat-lapat aya nu ngagumpluk. Upami bade kadinya kedah ngecebur mapae cai.
Di dia di sisi semetuur lebah teleng nama semet cangkeng. Wantun Kang Danu kaditu ayeuna. Danu tenemba tembong tak-tak nararanjugan kawas nu ngabiri gidig. Menang sajongjongan neuteup we ka lebah nu dituduhkeun. Lebah dinyata seueur lauk emas tinggu dibeg segede-gede orok. Koma si porong mah wartosna cek nu kawenehan mata nagis segede pinggan. Nanging anehna upami usum saat usum nyawa. Da tara aya raratanana. Cek payuda mah kaditu cenah aub ka Cimonteng di Raja Desa atanapi ka Ciater di Panjalu. Mangga ieu nama urang kaditu bae heula. Upami teu nyampak di ditu urang ka dieu lahola we ngecebur nya ngecebur. Danu hemar-hemir gade ngacarita anjang eyo teh komo eje mah baturna teh manis sepa. Nangtungna rapet kadununganana cara anjing lisung kasentak bagong meulit kana bitis dunungan. Heuleut sapanyepahan srog kanu dijugjug areureun disasak hateup. Tonggoheunana tangkal kaduges kolot dahan-dahana ngalodor ngiuhan jalan jeung walungan nambahan caneom. Kuek suara buek dina dapuran awi beh girang. Gaya bag kalong tina tangkal rambutan kuntayang euteup dina dahan manggu nu ngariung tilu hileureun sasak. Tah kadinya dibawana tuang rai teh cek Jang Eyo bari nunjuk ka lebah rungudukna manggu nu ngariung. Kana rujuk eta cek Danu sorana ngadeg di gawas nu kasima. Ka koropak ali teka tinggal ti dieu mah kahalangan tetangkalan. Yuk gari urang teang. Nanging pomo ulah gareuwah. Kade tah aya logak. Tuh geuning ka tembong. Mangga Kang Danu lebet ti lawang dapuran diantar ku si Utun. Langsung we ka enggontong asa-asa. Tuh si Utun terangeun lebah-lebahna. Abdi sareng nu sanes ngantosan di luar. Cek Jang Eyo bari ngajak batur-baturna. Upas Jaja jeung Lurah Sindang merenahkeun maneh di juru kidul kulon. Jang Eyo jeung nu sajen ting keteyep ting salingker muru golodog hareup. Kuek deui sora buek sada ngadeuketan. Si Aming mah nu rada borangan cingeusna teh cingeus keeung. Ongkoh dinu caneom kitu mah batur sorangan ge juringkangna teh kawas jurig ngadodoho. Ret tali golodog dikereut ku Jang Eyo. Awina 5 teuk-teuk dikakat lalaunan dilayahkeun di buruan. Si Utun ngodok tulak panto dapur teh seueur da manehna maremen nganjang kadinya. Turug-turug panto sorolok mah prah di mana-mana ge sarua. Brai panto mo kalalaunan, sup duaan arasup. Nu sejen taki-taki nahan ambekan. Keur kitu dengek sora awewe ti jero imah, buk-bek brag-brig-brug. Koceak di sora awewe nu tadi teh, giriji-giriji. Sada nu lumpat ka dapur. Si Ido disurungkeun ku Jang Eyo, galeong telenjeng muru kalawang dapur. Ari torojol teknis dedeh, Masya Allah. Buuk ngariringkik, buligir tadi kutang-kutang acan. Samping oge ukur meuli tepug urusanana, tayohna teh dijewang bari lumpat. Dipegatan ku si Ido kalah ka ngalawan, ngarangsang trojol Upas Jaja. Gabrug ditangkep terus direjeng ku si Ido jeung Lurah Simpang. Di jero imah brug-brug kene sadanu keur jogol, imah leutik teh mani inggeung. Girijig brai panto tepas muka, pantesna teh ditajongan, solontod aya nu bijil. Ulad ali di tataranjang sabeulegeun jeur aeb we leuheungna teh rada poek. Diudag ku Danu jeung si Utun. Lebah golodong ngalengkah nyampak kosong curalit keput ninggang awi golondongan menang tadi mereskeun. Gorolong cedak notog kana dapuran cau. Gerung wae teu walakaya. Koleang di Danu untung kaburu disanggap ku Jang Eyo jeung batur-baturna. Oro kaya eje mani calangap kawas nu ngahanju angeunna katotog tuur. Nu ngudupung dina dapuran cau pada ngabatrean. Ari breh teh ganda. Sudagar encit nu noko ditungtung pasar, taya nu birek jegudna eueuh nu nanding. Di parayang teh ngaleh-lewe gegerungan, ditanya naon nu nyeri, nuduhkeun palangkakan bari nyengir, tayohna pateuh, jaba awakna daronglak. Sakur nu nenjo tingkalius era nenjo orat. Selenteng Danu nafsu na ngagugudug keneh, geuat diharalangan. Ganda disodoran papakeanana. Hese belek ke didangdanan teh teu kaduga ku nyeri tea. Miss Dedeh ke dititah dangdan, salakina teu meunang deukeut bisu kumaha onam bubuhan keur nafsu. Geus sadia cikrak bring sararea ngajugjug bale desa. Pangheulana eje ngagondeng Miss Dedeh dununganana. Danu dibandingkan ku Lurah Sindang di tema kudu ngagotong cikrak. Pang penderina Upas Jaya, Jang Eyo jeung baturna duaan. Ngiring bingah cek Jang Eyo bari nyodorkeun leungeun ka Upas Jaja.
Untung akang mah kawenehan nangkep widadari. Gandeng ngirakeun, da tengah haja akang mah tembakan bari belaham belehem. Di balai desa rob pada ngarogrog. Jelema teh atuh tultel pabeja-beja gancang naker. Malah loba nu ninggalkeun dadasar cul we dagangan mah. Ngan nu keur lalajo we nu teu galidir teh bubuhan can aya bejana ka jero mah. Darada jang eyo nyarita hareupeun ku da dipentes ku pas jaja. Tadi pas sosonten abdi nuju ngalamanggu di hunyur pentasen jalan Kasindang. Katingal Miss Dedeh ngelangkung rurusuhan. Narek ka mana cek abdi teh dina hate kawas nu geus apa-apa nyabaan. Teu patos lami lar deui Kang Ganda heuleut 100 lengkah manawi. Abdi teu panjang emutan geus ngalamanggu mah teras we wangsul. Bada magrib nguping wartos pajar Miss Dedeh leungit saterasna cenah pajar di bandang kula lembut. Ras abdi emut kanu tadi pairing-iring. Bawa cek abdi teh da tetela diiringkeun ku Ganda najan rada patebih ge. Ras de emut kana kejadian tahun pengker waktos bojona pun lanceuk diguyurkeun di rawuh kelong king 3 dinten. Timbul curiga dina emutan teh. Teu talangke abdi ngajak pun utun Kasindang ngadongdon ka rorompokna Birawi. Mun leres teh sangkaan abdi moal teu dibantun kadinya. Margi da sering aya wartosna Ganda sok idek diher di rorompok eta. Teu mencog sangkaan abdi teh waktos ditong nuju silih rangkul di tengah rorompok. Birawi mah teu aya duka ka mana. Di jurung nyilib we panginten. Parantos puguh kitu mah abdi yakin bojona pun lanceuk ge kapungkur moal lepat di kitu ku Ganda teh. Hate abdi panas asa dihina, lajeng badanten sareng Kang Jaja Lurah Sindang katut Kang Danu sarogena Miss Dedeh. Salajengna mah parantos dipehatur tadi ku Kang Jaja. Ke heula cek kuwu bari ngahuleng. Ari eta pajaran aya nu kasurupan teh kumaha teh atuh. Duka abdi mah nyangka sailon si Asih teh sareng Ganda. Teang si Asih guat cek kuwu. Teu lila nu di teang teh datang geek diuk dina bangku can naon-naon geus pias. Leungeunna kaciring ngadegdeg. Tadi sia kasurupan ku saha hah? Ngabetem teu nembal. Kasurupan ku saha sia teh? Bisi teu nyaho aing teh tukang ngubaran nu kasurupan deuleu. Pek sia yang dicabut kuku indung suku. Da abdi mah dipiwarang. Cek si Asil lewerek leweh. Dititah ku saha? Ku Kang Ganda. Urus tonjong sia dek dititah ku curig, dititah naon deui sia teh? Dipiwarang masihkeun serat. Kasaha? Ka Miss Dedeh. Kurang ajar sia, diburuhan naon sia teh? Samping. Tah Danu bisi butuh tukang kasurupan kerina tunil. Kop bawa siga gara mun dititah jadi didemi teh. Geus geura bubar. Tah si Ganda anterkeun ka imahna sina dipiara. Isuk urang uruskeun, sia deui Asih. Isuk ku aing diperbal, pek rasakeun. Si Asih ngagoak tuluy midangdam. Isukna Ganda pepegatan jeung pamajikanana. Miss Dedeh teu wani endeuy manggung eraeun ku barudak bujang ting Cileuweung pajarkeun teh sesak kelong. Tungtungna rombongan Istanbul teh pindah ke tempat sejen. Urut rame urut haneuteun teh jadi comrek deui ti iseun deui. Cak baraya duwi ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Di Rawuh Kelong karya Ahmad Bakri. Insyaallah urang baris patpang dina dongeng anu sanesna. Tata dan Miharja pamit. Hatur nuhun kana perhatosanana. Permios.